rante? Non, mere sate. Mana sate atuh? Yang kabeneran abah rek dahar tadi nama baru keur hulang-hulang naon ya dengan sangu cekeng ya. Mana eueuh pisan deungeuna. Aya mah aya satenya mana sate naon? Gusti, abah lain nawaran sate. Di mana rante anu paragi kana ban? Eta tuh cenah laleur bisi ti guling. Oh, sate kambing. Mantap atuh sate kambing mah. Allahu Akbar. Aduh, mantap pisan kok meuli. Aya nu mere. La ilaha illallah. Lieu, lin nu mere sate. Geuwatkeun di mana rante tuh barudak arek ngakutan pare. Oh, Pak Mere, alhamdulillah atunya berkah barokah tekan nu mere hatur nuhun. Aya anu terbayang-bayang teu bisa laksana tah udah ngukutna domba mah hese euy. Hayang eme teh duh, padahal nya pangeunana di sate mah eme aduh ayeuna rek ngasaan deui ye. Nya kunaon cenah eta eme make dipencit barudak. Ye, lain arek mencit me di sate. Geuwatkeun di mana rante tuh barudak teh ngakutan pare bisi ti seureuleuk. Weureu nya euy. Keun we weureu ge heueuh nya euy. Geus waktuna we urang milu ngadahar meureun nya euy barudak teh mena make jeumureun nya. Kabeneran eta mah euy. Geus kudu aya ti dituna heueuh. Geus meunang meuleuh maneh di ditu. Jeung sambal di etan mawana di kecapan sambal ieu euy sambal jahe ngeunah. Ngeunah mantap pisan. Abah teh tadi terek dahar pisan bieu eta. Keur hayo we mikiran mana deungeun kejo cekeng eueuh euy. Aya uyah wungkul ninganan ieu. Heeh jeung cokot atuh geus dibeulem encan. Yeuh, dengekeun, lain aya nu mere sate. Di mana rante tuh barudak geus nanyakeun cenah aya ngakutan pare, burukeun aya ngakutan pare. Bukan we pamere oge. Ai loba mah kan we lah salobana nu pamere we tong sok rea ieu. Jig we keun pamere mah ngeunah meureunan urang ieu beuleumeun atawa geus dibeulem encan. Gusti nu agung, ieu kana beulem sate we pikiran teh beulem sate. Nanyakeun rante eta parikana bantu barudak teh laleur cenah di jalanan ti seureuleuh. Oh encan keun engke digeber di dieu ku abahna mah tenang we jig we cokot abah rek eta heula sugan teh geus asak atuh teh kudu digebernya. Oh encan atuh jig we cokot heula ka ditu maneh teh. Ulah talangke geus teu kuat aya kajian abah nyiapkeun heula durukanana nya. Keun geus soal ngageber mah abah ge bisa. Yeuh, Gusti nu agung, ieu kumahakeun ieu jeung nu saliwangnya. Oh, iya. Gusti. Menu panjang ieu, nah nu panjang ceulina. Aing mah kalalieur kana sirahna ya Allah. Geuwatkeun lain ek mere sate, aing mah lain ek mere sate. Rante tuh barudak ngadagoan geuwatkeun di mana cenah rante eta kadenge ceuk teh rante. Oh nya sate me anu panjang ieu na sakieu. Urang ge teu heula kepo. Asa bangun ngeunah cekeng eta me panjang sakieu ye. Oh jig lah. Cokot ka ditu etana. Aing abang saliwang aing mah meureun udah teuing. Baturna tuh rante ieu kalau sate. Kalem we ku abah eta mah bawa we ka dieu lain mung migawe mah. Ngeunah aing mung migawe cenah lur euy mung meuleuh meureunan tadi dia mung ngageber cenah riweuh jiga da. Keun di dieu bawa we ka dieu lah. Nah, soal meureum pihakaneun melah siap wae abah mah ya naon atuh. Rek ieu euy nyiapkeun heula ieu kuduna teh ayeuna teh durukan siapkeun teh euy ngan kudu tina tapas, tina batok nu mantep mah euy. Ayeuna teh jahe, tah sambal jahe, kecap we mah teu mantep. Heueuh siap. Let's go lur urang nyate euy, hayu urang nyate.